ngadoa nu gandeng keur ngadidik kiai mah zohor eta asar eta geus si santri na teh teu kudu ngapalkeun doa asal berjamaah ngadenge kiai na apa ieu mah kiai ngada aya nu gadeng ara rese jadi teu katangar tuh nu mantak sahabat bisa ngariwayatkeun ge kula babarengan jeung sahabat ieu ngeratkeun mayit jado anak eta gandeng berarti Kangjeng Nabi na kula babarengan jeung Kangjeng Nabi waktu eta ngado anak kieu leungeunna diangkat berarti kan gandeng Kangjeng Nabi na praktek Kangjeng Nabi nu mantak aya Bukhari tah eta teh ngariwayatkeun doa-doa Kangjeng Nabi ucapan-ucapan Kangjeng Nabi gandeng berarti Kangjeng Nabi ai kuari diteruskeun aja nu nanya nu anyar eta kiai beridan aing teh nyaho bu 5 tahun aing ngenyeng-ngenyeng bae geus si muridna ge engke ka ditu nah kitu deh ditanya ku masyarakat ieu ngenyeng-ngenyeng di ditu na kieu